Aya nu apa teu ieu jalan di mana? Iseng ngapungkeun drone di daerah Pusaka Mulia, Kecamatan Kiara Pedes. Terakhir ka jalan ieu teh sabulan setengah ka tukang mun teu salah. Jalanna masih butut siga walungan saat teh geuninganan. Ayeuna ka dieu deui alhamdulillah geus alus. Make marka jalan deui lucu katingalina. Jalan ieu mangrupakeun jalan anu arek ka daerah Parakan Ceuri, ka dituna ka Selaawi, terus ka Curug Cijalu we. Infrastruktur di Purwakarta bener-bener keur digaskeun di bawah arahan Bupati Omzen. Jalan-jalan di perkampungan oge geus mulai aralus. Di sekitaran ieu aya sakola SD nyaeta SDN 3 Pusaka Mulia. Saha alumnina coba absen. Di belah luhurna aya pesantren Minhaj di daerah Pasir Muncang. Pemandangan di daerah ieu masih enak dipandang. Komo lamun pas cerah mah. Gunung Burangrang oge cekas pisan katingali. Hayu absen warga desa Pusaka Mulia, tulis di komentar kanu gaduh wilayah Padi Dintong izin ah.